Bismillahirrahmanirrahim. Suila parantos ditarosa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala ari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala alaihi eta muga tetep ka Imam Abu Hanifah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saur jalmi anu naros ka Imam Abu Hanifah, ayyudan bin mana wae dosa-dosa akhwafu anu paling dipikasieun, anu paling dikhawatirkeun, yaslubu bakal bisa nyabut al imana kana keimanan. Qala, kemudian Imam Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala alaih ngawaler, tarkus syukri lillahi, ninggalkeun syukur ka Allah, tedaek syukur ka Allah, alal imani kana iman, wa tarku haufi su'il khatimati, jeung tedaek ninggalkeun atawa henteu sieun kana jorekna panungtungan, wa dulmul ibadi sareng dolim ka sesama hamba-hamba Allah. Kanzul Akhbari ieu keterangan dikutip ku Syekh Usman Al-Khawbawi dina kitab Kanzul Akhbar. Sebagai manusia biasa, urang sadayana moal bisa lepas tina berbagai dosa. Tiap detik, tiap menit pidorakaeun ngalayah ti ditu ti dieu, nepi ka hampir-hampir sulit urang menghindari anu ngaranna dosa di ieu zaman. Anu hayang menghindari dosa oge hese, hayang bener-bener bebas tina dosa teh. Atuh komodo deui jalma-jalma anu sengaja menceburkan dirina kana dosa bakal makin sulit menghindari nu ngaranna dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ngan dari sekian banyak dosa-dosa di sekitar urang anu mudah dilakukan, anu bener-bener kudu dihindari ku urang adalah 3 dosa anu bieu dicarioskeun ku Imam Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala alaih. Sebab 3 dosa ieu saur Imam Abu Hanifah merupakan dosa anu paling cepat merampas keimanan seseorang dina hatena. Ketika keimanan geus dirampas dina hate urang, maka urang khawatir akan maut dalam keadaan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Dosa anu kahiji nyaeta teu daek mensyukuri nikmat Allah, terutama nikmat iman sareng nikmat Islam. Dari sekian banyak kenikmatan anu ku Allah dipasihkeun ka urang sadayana, mungkin aya satu nikmat anu jarang disyukuri ku jalma-jalma, nyaeta nikmat iman sareng Islam anu sok disebut hidayah teh. Bahkan teu saeutik jalma-jalma anu teu bisa merasakan iman dan Islam eta sebagai nikmat. Berbeda ketika seseorang mendapatkan nikmat berupa harta, kekayaan atau jabatan, ngayakeun syukuranna ge nepi ka 3 poe 3 peuting. Bagus eta oge, asal bener-bener baik acara syukuranna ulah dicampuri ku perkara-perkara anu henteu diridhoi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika seseorang mendapatkan anugerah berupa hidayah, jarang ke orang disyukuri. Sebab mungkin ari nikmat berupa hidayah mah henteu katingali jeung henteu karasa bentuk materina. Padahal ku para khatib ketika sholat Jumat sering diingetkeun. Setiap khatib di setiap Jumat mengajak orang untuk mensyukuri nikmat iman sareng nikmat Islam. Tapi ieu hate urang kunaon bet lalai bae teu daek mensyukuri nikmat iman sareng nikmat Islam. Bahkan mah kadang-kadang khatib lagi poho kana eta wasiat teh. Ngomong gitu teh asal keur khutbah doang be hungkul. Seolah-olah
amanat anu sakitu berhargana dianggap sebagai basa-basi belaka. Lamun hati orang seperti itu tetap lalai baik, tidak mensyukuri nikmat iman sareng nikmat Islam, orang kudu buru-buru bertanya, aya naon ieu hati orang teh, kunaon ieu hati orang teh menang kieu-kieu teh. Kumaha atuh cirina jalma anu tos mensyukuri nikmat iman sareng Islam? Nyaeta ketika seseorang bisa ngerasakeun hampangna ngajalankeun perintah Allah. Ngajalankeun perintah Allah teh bener-bener henteu ngarasa berat, henteu ngarasa kapaksa, sebab didasari rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu akhirna bakal timbul rasa ikhlas dina ngajalankeun ibadah. Datang waktu sholat buru-buru laksanakeun sholat bari ikhlas, jeung ikhlas oge ninggalkeun urusan-urusan dunia. Teu kagok ku dagang, teu kagok ku usaha, tapi buru-buru laksanakeun sholat. Pantes saeutik zaman ayeuna mah tukang dagang ketika datang waktu sholat teh buru-buru ka masjid, ngadon istirahat, ngadon sasarean di teras masjid. Aya nu ngadon ngobrol bae di teras masjid, ari sholatna mah henteu, pan boloon eta. Nah make boloon, pan ngakuan nama Islam. Tapi datang waktu sholat teu daek sholat. Cenah sok dijinan, lain dijinan ieu mah asli, sering si abdi nempok tukang dagang keliling nu karitu teh. Tapi jangan sholat aya, ngan sok aya oknum sebagian kecil datang ke masjid teh ngadon istirahat doang, tapi teu daek ngalaksanakeun sholat, malahan ngadon ngaganggu ngobrol di teras masjid. Nepi ka teu konsentrasi keur sholat oge. Ialah kenyataan di akhir zaman. Nah, jalma-jalma nu model kieu nu teu daek mensyukuri iman, bakal khawatir iman akan dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa jadi secara dohir mah jalma eta teh ngaku nama Islam, ngaku nama iman, padahal secara batiniah geus kosong tina kaimanan jeung kaislaman. Naudzubillah min dzalik. Kudu kumaha atuh carana supaya orang terus semangat menjalankan ibadah, bari dibarengi rasa syukur sareng ikhlas karena Allah Ta'ala. Minimal aya dua cara supaya orang terus bisa membangkitkan gairah ibadah. Cara membangkitkan gairah bercinta manggeus loba nu ngabahas teh mah keun teh mah urusanna masing-masing. Ieu mah urang nguruskeun bae kumaha carana ningkatkeun gairah ibadah ka Allah. Cara anu kahiji coba renungkeun sejarah keislaman urang dugi ka ayeuna. Lamun urang dilahirkeun ku ibu anu solehah, maka urang kudu bersyukur ka Allah. Margi Allah parantos nyicingkeun urang di lebet rahim seorang ibu anu solehah selama 9 bulan. Begitu gubrag ka alam dunia, urang langsung disambut bari kaayaan suka bunga, bari diadanan sareng diikomahan ku bapa urang anu soleh. Eta teh isyarat adan jeung ikomah teh bahwa urang teh tileleutik geus dididik ku orang tua, seolah-olah orang tua orang teh mamatahan ka urang. Ye Herman, Allah anu ngaluarkeun anjeun tina rahim ibu anjeun ka alam dunia anu panah ieu, sareng Allah engke bakal manggil anjeun 5 kali sapoe sapeting miwarang sholat. Eta urang kudu bersyukur ka Allah sebab urang tos dilahirkeun dalam suasana keislaman, terus dijaga sareng dididik di lingkungan Islam ku orang tua urang. Ketika orang lain mah susah neangan ilmu agama, susah yang dididik agama ku orang-orang terdekat teh, tapi orang mah diberikan hidayah ku Allah teh dengan cara anu sangat mudah, sareng dengan suasana anu matak pikabungaheun. Nyaeta diberikan hidayah ku Allah melalui kasih sayang ibu bapa urang. Masya Allah, batur mah yang menang hidayah teh anu pika ngorbankeun darah, anu pika berpisah sareng orang tua demi mendapatkan hidayah. Justru urang mah dihijikeun jeung orang tua dalam suasana penuh kasih sayang demi meraih hidayah ti Allah luar biasa.
Iyalah anu wajib disyukuri ku urang. Tapi upami aya jalmi Islam anu dilahirkeun di tengah-tengah keluarga kafir, eta oge tetep kudu disyukuri sebab Allah terus memberikan pertolongan sehingga bisa terlepas tina kekafiran. Etalah pentingna ngarenungkeun sejarah keislaman urang supaya membangkitkan rasa syukur ka Allah anu tos ngenalkeun kana agama anu dipikaridho ku Allah nyaeta agama Islam. Coba renungkeun ke urang, berapa banyak manusia terlahir di tengah-tengah masyarakat kafir dan tidak sempat mengenal agama Islam. Mungkin kusabab teu aya usaha untuk mengenal Islam, sareng tidak ada usaha untuk menerima agama Islam. Nu akhirna nepi ke akhir hayatna tetap dalam keadaan tidak mengenal Islam dan harus menanggung resiko terberat nyaeta digiring ke neraka jahanam kusabab selama hirup teu daek ngarenungkeun kebenaran agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Coba terus renungkeun ieu nikmat hidayah, renungkeun ieu nikmat iman sareng Islam ti Allah teh. Detik ieu ayeuna urang masih keneh menyandang status Islam sareng terus-terusan diberikan anugerah ku Allah anu begitu besar nyaeta berupa hidayah. Ulah sampai menyia-nyiakan ieu hidayah tanpa diiringi dengan amal soleh. Lamun urang menyia-nyiakan hidayah berupa iman sareng Islam ieu, pasti di akhirat bakal lebih menyesal daripada jalma-jalma kafir. Sebab urang tos dituduhkeun ku Allah kana kebenaran. Ustad itu ceramahna geus nepi kana ceuli urang, ustad ieu ceramahna geus tepi kana ceuli urang. Tetapi orang jongjon bae lalai, poho sehingga sikap jeung perilaku urang teh sarua bae jeung jalma-jalma kafir anu tidak pernah mengenal kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Etalah cara kahiji untuk membangkitkan gairah ibadah urang, nyaeta mengenal sejarah keislaman urang. Anu kaduana, cara untuk membangkitkan gairah ibadah urang, mantepkeun dina hati urang bahwa akhirat itu wajib ayatna, pasti bakal aya. Jeung tanamkeun dina hati urang bahwa akhirat teh adalah tempat dipenta pertanggungjawaban seluruh amal perbuatan urang sewaktu di dunia. Jeung tanamkeun keyakinan dina hati urang bahwa di akhirat teh hanya aya dua tempat, nyaeta surga tempat balikna jalma-jalma beramal soleh, jeung neraka tempat balikna jalma-jalma tukang maksiat. Memang mengingat akhirat teh bukan perkara mudah, komo di tengah-tengah kesibukan urusan dunia mah. Da urang teh keur hirup di dunia, tetep urang oge ku dunia ngan dunia. Tapi ingat, sesibuk apapun orang mencari dunia, orang kudu berusaha ngarenungkeun akhirat sebagai tempat pangbalikan orang. Minimal orang memeh sare teh renungkeun kanikmatan alam kubur sareng renungkeun kanikmatan surga supaya mendorong orang untuk beramal soleh. Sareng renungkeun oge siksa kubur sareng siksa neraka supaya mendorong orang untuk segera meninggalkan maksiat. Renungkeun eta terus menerus setiap orang rek sare sareng hadirkeun perasaan bahwa orang hirup di dunia teh keur merantau. Dunia teh lain tempat cicing orang anu asli, tapi pasti suatu saat orang bakal mudik ka kampung halaman nyaeta akhirat. Sedengkeun lamun urang mudik lebaran bae oge pan hayang bunga kabehan oge. Salah satu cara mudik lebaran urang bari kaayaan bunga nyaeta urang kudu mudik lebaran teh bari loba babawaan, terutama loba mawa duit ka kampung halaman. Ketika urang mudik ka kampung halaman di waktu lebaran make kendaraan anu mewah, terus bari mawa duit anu loba, bakal dipapagkeun ku pamajikan bari suka bunga, dipapagkeun ku anak incu bari suka bunga, bahkan tetangga ge milu mapagkeun dah yang diberi duit ku urang. Masya Allah.
Coba bayangkan, lamun orang merantau tahunan ke Jakarta misalkan dengan mudik ke kampung halaman teu mawa duit saperak-perak acan, pamajikan pasti cemerut, pantau ge can puguh dibukakeun ku pamajikan, rek naon cenah balik mawa duit ka henteu. Budak pasti ceri gogoakan, da sedih na pu bapana balik teu mawa duit. Masya Allah, urang pasti sedih bae cicing diburuan, da teu bisa asup ka kampung halaman sorangan kusabab urang balik teu mawa naon-naon. Eta di dunia, atuh komo deui lamun urang mudik ka akhirat bari jeung teu mawa naon-naon. Pamajikan urang bakal cemerut. Saha pamajikan urang? Pan eta bidadari teh moal daekeun nyamperkeun urang sebab urang balik ka alam akhirat teu bari barang bawa amal soleh. Etalah dua cara membangkitkan gairah ibadah. Hiji, renungkeun sejarah keislaman urang. Dua, renungkeun keayaan alam akhirat. Upami urang terus-terusan merenungkeun eta, maka lambat laun bakal ngabuahkeun hasil. Mana hasil tina renungan eta? Hiji, bakal selalu beribadah di setiap waktu dan di setiap keadaan. Ketika gawe di kantor tetap bari ibadah. Kumaha carana gawe di kantor bari ibadah? Apan ngahindari korupsi oge eta teh ibadah. Ngahindari pandangan mata ka sekretaris cantik oge eta teh ibadah. Datang dan pulang kantor sesuai jam kerja oge ibadah, henteu korupsi waktu. Nya kitu deui ketika urang dagang misalkan di pasar tetep dagang make ibadah. Mana ibadah bari dagang? Tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi kiloan, henteu ngawadul ka konsumen dan lain sebagainya. Etalah diantara ibadah-ibadah anu bisa dilakukan ketika urang melakukan aktivitas dunia. Depan ibadah lain sholat hungkul atau kergawe di kantor ngan sholat bae kitu teluk bisa dicarekan ku atasan. Nomor kedua buah tina renungan eta bakal sesegera mungkin melakukan amal soleh secara konsisten, baik anu leutik atau anu besar, baik aya batur atau pikeun sorangan, tetep bae bakal konsisten melakukan amal soleh. Nomor katiluna, buah tina eta renungan teh bakal timbul waro. Hati-hati dalam urusan mencari rizki. Teu hayang ngadahar rizki anu haram sama sekali. Dipilih heula bisnis ieu teh apakah halal apakah haram. Lamun urang ngalah duit dengan cara kieu teh apakah halal apakah haram. Terus bakal ditimbang-timbang heula. Naon sebabna? Tadi teh inget ka akhirat. Urang bakal mendapatkan balasan nanti Allah. Lamun urang mencari rizki anu haram, pasti neraka pangbalikan urang. Tapi sabalikna, lamun urang mencari rizki anu halal, insya Allah surga tempat pangbalikan urang. Mudah-mudahan urang sadayana diberikan taufik sareng inayah ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga urang sadayana terus bisa mensyukuri berbagai nikmat di Allah, terutama mensyukuri nikmat iman sinareng nikmat Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nomor kedua, dosa anu paling cepat merampas keimanan seseorang teh nyaeta teu sieun paeh dalam keadaan suul khotimah. Mana cirina jalma anu teu sieun mautna suul khotimah? Salah satu ciri jalma anu teu sieun paeh bari kaayaan kafir atawa bari kaayaan suul khotimah teh nyaeta sok resep cicing dina maksiat. Memang nu ngaranna jalmi moal lepas tina salah dan dosa, tapi jalma anu kuatir akhir hidupna suul khotimah, anu sieun akhir hidupna suul khotimah, ketika melakukan dosa teh buru-buru taubat jeung bener-bener meninggalkan kana eta dosa, sebab dirina sieun paeh dari bari kaayaan melakukan dosa. Dosa anu katilu anu bakal cepat mencabut keimanan tina diri seseorang adalah dulmul ibad, dolim ka hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Masalah dolim ka hamba-hamba Allah mah teu kudu dibahas deui, sebab tos beres dibahas dina kitab Nasaihul Ibad. Tinggal dibuka deui bae rekamanana. Lamun masih kena inget atuh alhamdulillah, tinggal orang praktekeun dalam kehidupan sehari-hari orang, ulah sampai orang wani-wani berbuat dolim ke siapapun, terutama dolim ke hamba-hamba Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.